Mini vlog janda muda kalau tinggal di kampung. Yuhu. Halo guys. Orang ayana erek masak sumpia udang carita namanya guysnya. Si udang nate kade dikumbah heula pokok namanya pertama-tama teh itu tuh orang di anjing naha ieu kamera jeung burem-buremna. Gogoda nate kumaha hirup urang ieu. Kamari baterai merembet kana soket ayeuna kana kamera bagoy. Sabar teu bisa sabar aing emosi aing tingali kamera jadi burem kieu mana geus serep kumaha nya guysnya ai kieu teh asa lieur aing lanjut we lah nya kana ieu si udang eta teh si naon teh si udang kararecilna teh disangrai heula geus dikumbah teh nya guysnya di belah ditu urang masak eta bawang bodas jeung bawang beureum nya pokona mah di naon teh digorengna teh ulah asak teh ulah asak teuing da sok pait nya guys karena bawang kumaha bawang bodas mah da ieu teh urang teh da hoream ngeblender nya jadi hayang erek di ieu we lah di rendos dina coet segede badawang teuing nyau aing mah teu mood aing tingali kamera geus aing rujad parah. Ya Allah turunkanlah Baim duit segepok yang beli HP anjing rudet tingali aing kamera aduh ya Allah ya Robbi pokoknya melanjutnya ieu teh kulit lumpiana teh kurang dibuka-bukakeun heula teu prepare guys aing keur galau tingali kamari teh HP aing teu jalan aduh naon deui nya ieu teh nyaho pokona mah kitu we lah nya notif lieur anjing notif bagoy tuh pokona mah si kulit lumpiana teh kurang teh dibagi jadi hiji dua opat dalapan bagian mun teu salah mah nya nyaho tingali weh maraneh lieur aing emosi tuh coba jadi kararite pokona namanya guys nya tah ieu teh si sumpiana teh diisi udang nu geus dirindes tadi nya guys nya tuh tilepkeun we rapat make tarigu nu geus dibaseuhan nya peuseunna ku cai bisi deuk ku cai amis padulilah geus tong loba tatanya aing keur teu mood ka kalian teh kamera burem kualitas eta naon teh lampu eueuhan tungtungna naon jauh tina lampu kana kulit jadi hideung ngaleketang anjing tah guys ieu teh urang teh ngalanjutna teh isukna deui da guys nya soalna anjir leuk-leukna naudzubillahi min dzalik eta nyieun nu kieu patut oge tika sabaraha aing kamari tuluikeun tadi isuk-isuk ieu waktu bagian ngagoreng mah da tereh jeung ngopina mah guys tingali tuh ieu teh 3 kali naon teh 3 kali ngagoreng 3 kali ngasupkeun adonan da sidikan minyakna ge tidak memadai nya guys nya ngahaja aing teu loba minyak lieur digorengna sampai ka golden brown nya asak jahit ya pokona namanya guys nya aing geus teu mood aing mah pokona mah aing mah rudet ku HP mah rudet guys rudet tingali tayeungeun ngasakna nya guys krenyes pokona mah lah ngeunah we keur ngopi mah yo nuhun assalamualaikum dadah